Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang beraya bah. Ya, kumargi ayeuna nanti masih kena boboran intinya. Nyala izin wa fajin lahir dan batin sampai ka beraya urang di pengintennya. Aya karosan aya beraya urang di Garut di Tarogong ya nepangkeun ya di Tarogong Kaler namina Kang Yusuf sareng pajaka ya terus tebirek deui abdi mah terus tebirek deui belajar badaya keun tias ilmu mah moal berat di cecanat ya bah nuju ngarengsekeun Rama Sinta ya pajakan ada mau maktal ya Usop ada mau naon Usop yo cece basoka ya pastikan terang kali itu oh iya nggak ada malah cece basoka ya sugan janten ya kayak gitu dan numpang gampil lah ciga terus samingonnya bah proses bah mingguan itu bawa alit yang na penuliannya oh tos sakit ya alit oh mau cekap Kang Deni mana Kang Deni tawuran Kang Deni alah mohon Kakang Deni Hamzah Abah Bisma Kasepuan wilujeng kuburannya ka Mbak Cecep Mangkos Adian ka kantun oge sa Surya biasanya dongkap kali nuju teu aya ya Surya masih mudik panten Kang Deni anu masih di perjalanan mulia selamat di perjalanan Kang Wawan ti Subang terus Sumedang di Bogor di Bogor di Subang mah iya Kang Dai oh Kang Dai di Subang terus di Padalarang Kang Dadan Moker kumaha damang diantos ya ka saung yang silaturahmi sadayana saya dinya bah Hamzahnya bah Hamzah terus Agio di Soreang diantos kasumpinganana ieu urang Mang Epot di Kertasari diantos Amang nyumput wae aduh Amang kita gabung lagi mun kedah nyanak hasil nyawanya mohon Amang gabung deui Amang rapid deui Hamzah Manuman yang sangat ieu lah berbakat kucir kecil ya Hamzah ya baraya ya deui bade nyarios kucil so pada belajar ngagolotrok ini ngagolotrok heula Kang Yusuf saya mangkos lamun si kucir mah lain kitu ngagolotrok teh yang nurutan suci tercantiasa rahwana ai ya sayung serana coba kaharep diukna akang keung nu taya papadana tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun piki paseunana
keeng asa eueuh pibaturan hirup akang dina waktu ayeuna rai. Coba karep sayung. Oh. Paduka. Nah, jadi ke Abah Cecep atau Cecep Karawang. Oh, jadi Karawang ya aduh. Karawang. Salah. Paduka cenah dia. Ya minangkanam sayung serana teh. Puputon kembang kadaton semaheun abdi. Abdi saeusi nagara nampi kana pembagi kelan ngahaturkeun semua faktos tanggung jawab panjenengan Sri Paduka. Yah diterima sayung serana. Alah lamun cantuman rag-rag jantung cigana teh. Atup kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titi duduga prayoga cologog. Malum ciri sabumi cara sadesa nya wadah tutung birita sacarana bilih aya cara nu kacenak di desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan bilih teh sapuk jeung mamanahan neda silih bubarkeun ya saling maklum yung atuh katilu perkawisna aya pikeun saeunaon purwa panjenengan kersani malan ait nah maneh kala nyebutkeun aya naon kunaon maneh teh kala nyebutkeun aya naon sayung Sayung. kapan sidik nagara alengka duwirja teh keur pinanggi jeung katunggaraan dulur lapur baraya beak pancakaki nu masing pati tumakaning perlaya pabalatak baladia balatamtama sayung cik maneh teh mikir kalah nyebutkeun aya naon make nyebut aya naon sayung sanes kitu kulan Gusti tansah ngajeng-ngajeng bade iraha ngayakeun serangan ke Gunung Sewela ya dina loba dieu kula rek hancur lebur papan kari tulis ai moal sudi aing kudu somolono ka si Batara Rahul si Batara Rama disapakeun sia beung si Batara Rama tuh tingali sayung karaton belah ditu geus diruksak eta ta ku si monyet bodas si Hanoman eta monyet ku ngegalak saknya eta si Noman eta teh sahanya Mang si Oman. Hanoman Iya Mang Oman ya. aduh iya ta si Oman teh daun sia mau uing mah teh nyawa naon si Oman teh mane si Hanoman eta buuk aing ejeng buuk inung nasi Indraji ditalikeun lain atuh aing pas hudang teh di kosewa da sidik pabelit buuk sayung eta Sinoman aduh Gusti ngaruksakna tadi na loba dieu sayung hayu urang babarengan urang hancurkeun kabeh pasukan si Batara Rama ya sae kulan Gusti sae mang hayu amit Capek. Atep, Kang Atep ya, aduh, aya dalang 3 Garut Kang Atep dah. Sayung. Mau belajar teh nambi bah. Nabi alhamdulillah. Pada belajar mangga kadi sararunting ya kasawun. Sok pada belajar, karena kami diajar di YouTube mah terbatas pengintannya. Mohon Kami serius mangga dokter tadi Pak Sawu. nggak tahu ke dia makanya. Insyaallah. Kalau udah acan menakan abahnya. Diagendakeun pengintannya sepados ngarautna sepados sae. Eta pan basok aya nu kararagok cenah syaratna naon ulat teh nyawanya dengan kemauan yang sangat tinggi. puasa 40 hari Puasa 40 hari cek kidalang Tong kana rujak. untuk kan gorengan ya karena selot pantau ya.
itu baraya-baraya abah begitunya titen ayeuna mah cakap heula we begitu tadi tutup langsung ke tukang. Mas waktu di sambung deui punten saya ke Mas Arif nih tuh wayangan sampai kieu begitu nya ieu mah kantor dari warna tinggal ke baraya-baraya abah menuju di ala lajar semangat ras Semangat semangat ras kajian bareh jempol giringan belajar kantun awe-awe di payun lumayan hari pertama mau bikin hasil karya abah payun terus aya wean itu berikan baraya-baraya abah ditutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.